pisan Arjuna jadi salira Arjuna kaula Arjuna keke sia kedap punten bade tumaros dupi Arjuna teh rasa kukat kukut ngukut naon sok ternak manuk ari kitu geuning dipengkeun eta nu hideung manuk pingwin manuk naon teh panuju aing nya bapak dewek disebut manuk pingwin Syawi disebut manuk pingwin geja ada aneh ayat tomat make iket disebut aki-aki daun tuna hiji disebut orok geus kolot jeung caludih deui saha teh kasaha nyebut tomat buruk teh ka aing heeh aduh goblok sih goblok ngahina sih ka aing belamun bener si laing lalaki lamun bener si laing wani lawan aing sih cepet laringan ulah waduh wanian si gelo jeung teu nyaho teu nyaho aing jeger Winu Jaya goblok sih teh kabina geus ulah cepet ulah cepet tahan jang emosi tah tahan ulah Pak ulah jang tahan kaributan jang tahan kaributan sangeuna nyebut tomat buruk sia aing teh jelema tong sok ngahina sia teh ka basi lain kasep goblok sia ajenan aing teh lamun siang ngahina ka aing siapa jeung ngahina ka bapak dewek lamun dewek tomat buruk ai bapak aing naon atuh sok bapak dewek disebut muning mungga matak deungeun aing kabina-bina teh ulah ulah cepot keun bae tong sarwana keun antep-antepkeun ai bener gede kawani mah antep sok ka dieu sia sok nyali teh leuwih ka mana sia ka dieu sok atuh jang wani mah sok atuh cepot ai wani mah sok atuh sok sia sok dia manehna sok atuh wani mah dah engke deui nah deui ai taeun kawas nu heueuh goblok sia teh kemana karepe sia teh anjeun teh siga nu bunga ieu teh lain cocokan kaula lain kukutan kaula tapi ieu teh kokolot negara ngaranna teh Semalurah Kudapawana ieu teh Semar eta geus pangi dah ketemu geus pangi mana teh oplosan juga aing oplosan dianggap dangdut eta lagu siga nu bunga anjeun ngadenge Semar teh lain bunga deui ngah we aya naon anjeun teh denawa kieu ya Arjuna nguningakeun kajantenan di negara kaula Tunjung Karoban
di negara kaulah teh aya babah panas gering isuk mati sore gering sore rahayat mati isuk aya nu gering harita rahayat ngadadak jengker poe harita malah parantos ribuan anu korban di negara Tunjung Karoban numutkeun pituduh para wiku katerangan para panita cek pangartina para resi bisa ieu negara waras sacara bihara-bihari tapi kedah ditumalan duh pipitumalenana ai pitumalenana teh kudu meunci jelema nu pangkolotna moal bapak ih sia teh palias kitu belego sia teh kudu meunci jelema nu pangkolotna leres saha nu pangkolotna teh ai jelema nu pangkolotna teh ngaranna teh mimitina astungtungna ar Supri jama teu belegu mimitina astungtungna ar uju teu nyambung goblok ya sapar sobur lain saha mimitina astungtungna ar teh da mun dibaradodo kudu ditumalan kudu ngaranna Semar sayana astagfirullahaladzim bapak aing diserwakeun jeung meh hideung pajak di badan bapak dibunuh mending pencit tadi pakai kurban hiji eta nu kadua nagara kaulah teh hayang subur makmur kemaripah repeh rapih tapi cenah cek para pandita nagara kaulah teh kudu boga jamus layang kalimusada hiji dek menta Semar nu kadua dek menta jamus layang kalimusada dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa sakitu tujuan kaulah teh pamiar talelau mawit nafsuna kakila-kila mapaki unda lepdada mapak syauran nira iya kurang ajar sih abong bibir tadi wengku abong letak tetulangan ngomong sangeunah ngeunah keur anjeun teu ngeunah didengekeun ku barea nepikeun ka ieu jelema disarwakeun jeung sato ku anjeun ieu teh manusia ciptaan pangeran eueuh hak anjeun pikeun maehan jelema anu bogaan hak maehan jelema teh anging pangeran nyatana nu maha kawasa dina bab agama disebutkeun lakod holaknal insana pihasani takwin yen manusia teh pangaheng-ahengna jeung pangalus-alusna diciptakeun ku nu maha kawasa tibatan makhluk anu sejenna ayeuna ku sampean dek dipaehan mana anjeun salaku pri kamanusan
nu kadua anjeun menta jamus layang kali musada ai jamus layang kali musada teges jadi falsafah negara lamang kagungan negara anu di jerona nyaeta butir-butir Pancasila teh nyaeta perundang-undangan dasar negara geus jadi patokan geus jadi pedoman irahayat negara amarta lamun ku anjeun dipentang anu harti anjeun dek ngaruksak perundang-undangan negara anjeun dek ngaruksak aturan negara amarta jadi muarek mikeun dipaksa cilaka anjeun maksa bisa jamus layang dibikin bisa rahayat kaula ditandasa tapi lamun geus runtuh pamarentahan negara amarta kayana sawios atuh disimap di mah dipaekan ge da teu aya gunana hirup di alam dunya ge agan teu kitu kan sawios disimap di parantos waktosna panginten abdi teh kedah mulang ka alam kalanggengan alam nirwana alam tunjung sampurna poe panjang poe nu teu kaselang-selang tibatan abdi hirup jadi reregeding dunya langkung sae paeh ku jalan aya jasa kana negara asara hayat subur makmur gemah ripah loh cinawi sawios disim abdi ku jadi tumalan aya tiasa kitu kan kaula teh salaku pamarentahan muarek mikeun rahayatna ditandasa kumu deui salira gede jasa ka nagara ngalih ka pengker ayana ngerakeun goblok sia teu di mana sekarang ke mana oge joprot teh sia teh naon manehna nu hitut aing nu diamek da manehna teu karasae teu kakemot prot jua molotot ka dewek tamerat teuing cicing jang ayeuna anjeun rek menta falsafah negara nu disebut jamus layang kali musada menta rahayat sok geura lengkahan heula pamarentahan negara amarta bener sok kaluar dina lega hei nu beungeutna beureum anu lega si anjing cekek bae di sia geuleuheun ka dewek heuh antos Kang Semar sawios atuh disimap di mah dipaehan geus ulah Kang Semar cepot bantu lain denge adi aing si jenetrek ribut sumohona sugan teh heueuh blegok sia tidak cita-cita jadi dalang tiba heula ge ngantara boga gamelan wae nya ayo kajang tulung aja
kerateangan daging hiput tulang nurang dek ti gigi dek ti hareup dek ti tukang sakarep kahayang anjeun akulat Deni Denama bener lo tane kula cobian kayaknya sokan naon cepot hati-hati aduh nuhun cepot tanya modal dia kan eta geus gorowok di wae naon cepot kade usik abdi angge nuhun cepot kan aduh nah aing maneh naon deui atuh minta duit pos budak ya aing maneh katempona leles keuyeub tapi tanagana mal bedas si jelema iya kica-kica ini lain lumayan kasakten si Merjuna hari ditanda setiap baik Rumasya aing eleh tanaga tiba kena kasakten aing Arjuna Smino di aing kasakten sampean bisa aya pangabisa nucan katalaah pangarti nu kasunyi-sunyi pangabaruh nu kasumput-sumput kop tiba kena kasakten Arjuna kurang aja enas teh yang tuh mapana iya panangawa Arjuna dikitik panangan Prakapa Pati dibalangkan kumalayang satengah hingga bawah modar kebenaran sih rujit aing ka maneh deh namurkankeun aing resep ka sia kitu dipaehan kabeh jalma ge bakal paeh
jaga paeh ayeuna paeh meningke sok los bener sok tadah ilmu aing wah tubunung sika sebelah dia meni hayam utah nampun lagi anjing tubunung eta kalaka ngajebian kabina-bina teuing bangsa tubunung bola itu awewe mana iya kumaha benang kumaha liur gelo dibobodo deh euy bina-bina teh lompat kues modal sejurik anjir silakan dihompet aing euy sok siap modal jurik anjir silakan dihompet ki mah paeh aing leu papat geun jampe paeh sia dia sok ngapanyir sok sia ngapanyir sok sia beakeun pangaweruh teh jurik sia sok musik anjir kudu nengan akal aing duk dalik duk kejo buruk jadi hitut daging buruk jadi bau ai pos polopos dibeuweung diutakeun hitut jadina goblok modal si anjing bae si aing tibatan aing kudu ngalesotkeun maneh mending ngalebok hitut aing walah cilaka euy sok sia goblok deluk ya buruk jadi hitut ai buruk jadi bau ai pos polopos dibeubeung diutakeun hitut jadina beuki anjing alah beukieun euy cilaka beukieun mah aing beuki si aing mah sia anjir sok beuki anjing beuki anjing rada lemah euy duk dalik duk kejo buruk jadi hitut daging buruk jadi bau ai pos polopos dibeuweung diutakeun hitut jadina nah lesot peuheur anjing Gerakan dijaya siap siapa nih uring Ustad Dawala waduh ngaku Ustad ya mungkin nah wah manya ya Ustad kopiahna belel tong ditempotina kopiah hatena tempo mah bersih teu percaya jurig nah wah
Manya aya Ustad irungna panjang anjing. Tong naon hubungan anak Ustad jeung irung aya maneh? Kumaha salatna sia teh? Sujud ge eta irung ngagedug kana ubin. Nu penting mah jampe nu bener niat nu hade. Modal sia sok. Kabeh jalma ge bakal paeh. Lamun kuring paeh alabatan gelut jeung silaing dor ridho lillahi taala. Bener sok. Kabina-bina teuing asa. Aduh. Modal anjing. Aduh. Kalaka ngaheureun. Sia teh menifikasi beuleun anjing. Belah dia atuh di dieu tah. Didinya heesna. Ngarah merenah. Kabina-bina teuing sia teh menifikasi beuleun. Aduh teu beunang aing. Cing sia ku aing api-api ditengeul padahal moal. Maneh katipu teu. Beh dieu diukna tah. Yo dialihkeun deui. Api-api maneh dek digebuk padahal moal. Cing katipu teu. Anjing teu katipu euy. Nya moal goblok dari bejaan atuh sia. Itu gelo teu katipu. Api-api dek ditengeul padahal heueuh. Cing katipu teu. Anjing euy. Anjing antep kasih beuleuna. Arah si goblok teh. Sumpah. Nyiap si goblok. Sieun tinggalin keri aing. Kabina-bina teuing sok hayang gelut aing bener los. Weh. Tong bedo. Weh. Siap. Tuh. Siap. Bener ya. Maju sia setan. Maju sia iblis. Nepi ka kasar kitu ngomong. Ai mane bisa ngomong lemes, mane lemes aing lemes. Mane kasar aing lebih radikal. Dek dicobaan. Saha ngaran teh? Gareng. Cing. Cep Gareng. Kulan. Bola bisaun we. Bisaun geuning. Bade ka mana Cep Gareng teh? Bade perang. Perang sareng saha? Sareng juragan. Nah wani kitu ka aing teu wani kunaon kasih anjing. Leuwih radikal. Gampanan kop. Karasa. Deui. Karasa. Deui. Iya. Karasa.
deui karasa deui karasa deui karasa kraos deui perantos lieur anjing modar siap bakatku hampang nepi ka muter modar sia kinten-kinten rak-rak di mana walahu alam. Waduh karunya teuing rujit aing panganing budak si gareng teh kasep goreng patut oh nyatu wios mangga ayo nah jadi aya di didinya kene oh nu tadi nu muter mak kolor nah buru sok di belah mana merjuna lupa ka mana sial mesat senjata panengah panawar sekilat ngayap kegaman sekilat ngayap kegaman panangan maut jawar sekilat ngayap kegaman panangan maut jawar inceran tenyalakan inceran terasa kanyakal panak temempan iya rumasa eleh tanaga tiba kena pada Arjuna Sarotama bakal iciki pungling lampunganmu mati tenawa awas dipentang yo atuh ieu teh meuni halingkeun manehna deui atuh teu neuleuh deh ka mana ai maneh sieun bade nemak naon nemak musuh ieu jamparing nya gaduh boga panahna gaduh mana ieu bulan ieu panahna panah naon teh meuni jabrik teuing si jabulai menang panimu ti mana kengeng mangih ti balong bulan nya ti Cibalong 7 jami dududutan tapalkeun di dieu paingan atuh meuni ngahiyak ieu teh kira-kirana ini cobian urang paheula-heula sae sok urang pabalap-balap sarapan hari sok kaling pada mentangkeun panah sae ulah agan heula kaulah heula mentangkeun sae cesila
Panah Arjuna Diksa kula Braja Diksaran pangucap kula pawongan Braja kebiaring pamon utawi brajalan satu malah satu mati jia malah kapulayu ipis-ipis para cina kurang pujangan wis jati mangsa kegaman sarotana dipentangkan karena lautan saat gunung uruk tangkal kairungkan lamun kena kana dada hancur jeung tulang-tulang awas tiba kena senjata Arjuna Satria piningit demi kayak gitunya. Dawala. Eta suara Satria. Naon? Healing tong dihareup bisa ketemak. Naon dak kuring mah di tukang. Ai itu nu nolol nu tihang saha cuk. Wah, gadol tukang kenang panjang tuing gitu. Jadi nolol. Ing di belah mana temak dewek. Bakal kecikipung linambungan mutrana Januari kemana kutak kuber kutak koyok mati lo moa berat ku bulu gitu. Alah, cilaka. Tomake musik ah. Hayang dipirik make oncom gondrong sieu. Biji sieun ku musik. Pake ku oncom gondrong ieu mah. Sok. Sok. Oncom unine oncom ampiang bala-bala goreng dagang suh tingali
di mana mentangkeun panahna teh. Kita aya kumaha? Eueuh komaan aing ya. Salah lagu meureunna. Kumaha tuh? Oncom-oncom. Bala-bala. Aya bala-bala. Bieu teh teu make gehu. Oh, paingan. Make gehu-gehu kenapa? Cot. Oncom-oncom ampiang-ampiang bala-bala gehu-gehu ampiang-ampiang goreng daging Hop. Pisang goreng. Oh, nya kaliwat. Kaliwat. oncom-oncom ampiang-ampiang bala-bala gehu-gehu pisang goreng Nya. ampiang-ampiang Cireng kaliwat. oncom-oncom ampiang-ampiang bala-bala gehu-gehu pisang goreng cireng-cireng goreng daging naon deui Kang Molen kaliwat. Sok. oncom-oncom ampiang-ampiang bala-bala gehu-gehu pisang goreng cireng-cireng molen-molen Naon, Kang? Ngahulang. Tong make ah. Oncom. Ngaheureyan ka aing teh sini. Teu kenge ngaheureyan ah. Oh, teu kenge. Bisa diteluhreun ke sia wae. Wah. Hush. Paingan hayang dipiri ku angin kamiri. Hey. Wadia balat. Tingker kapung wadia balat hayang. Ada bahaya. Kawan-kawan ada bahaya. Ngudunge buja. Si cupot ngumuk. Si cepot ngamuk. Sunujan punter. Sanajan pinter. Muarek lumpat urang. Muarek lumpat urang. Ditubanan kusuk ten urang. Ditibanan kasakten urang. Si cupot pueh. Si cepot pae. Suruana jeung dunungununa. Sarwana jeung dununganana. Nunguran si Urjuna. Nungaran si Arjuna. Kusep. Kasep. Buda jeung si cupot. Beda jeung si cepot. Si galuang bujur. Jika liang mujur. Goreng putut. Goreng patut. Bu kulek. Bau kelek. Bu usungut. Bau sungut. Husum. Hasum. Ulo. Ena dugok karena uhok.
Air karasa. Lain nek pae ge mesti kene ngomong. Teu sapira kadijaya geuning cepot. Kuno panah kaula ieu paehna. Wes. Yo kuno panah agan ku si Jabrik. Si Jablay. Eta panah kaula buktina. Ai panah maneh mana buktina si Jablay teh. Ai panah aing ka mana si Jablay teh. Moanya lecep ka di kalabat kitu. Kadorong ku panahagan teu mungkin. Nah pindah kadinya sarua Jabrik teh mangan anu dewek maseukeut 5 bulan lah. Teu sapira kadijaya geuning panah teh. Kalahkah ngahakan dunungan di mapanan. Sugan teh teu hoyong kadunungan. Mun nyarios atuh hoyong kadunungan. Nepi ka nu kieu. Sugan ku dipentangkeun. Siakan katanya. Power gitu kan? Panah manehna nu power manehna. Amankeun. Imah kada dititipkeun di Bapak Dalang hayang mano padalang putih teh. Eta sana. Aman didinya. Sok balangkeun ye bayi. Kapok maneh marjuna panah maneh teu mempan ayeuna ka dieu desa nasib jeung nu tadi bes yo kabeh kepoan badan Arjuna dibalangkeun ku malayang satengahing kekanawiati. Kakalayangan di abang-abang, duka di mana rakna Arjuna. Nanging kekeh petekeh, ieu braga bapati. Ngeprakeun wadia balan kuat putahang kuat putah sadayana hei balad-balad kumpul si Arjuna tewak nepi ka lebah mana ge tewak kayu
Selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya. Rambo Sedong. Aingan seterek ki. Aduh. Dararamang sadayana. Sae. Atur nuhun. Cekap. Wengi ieu urang ngahibur tebih-tebih ti Bandung nyaosan pangulem pangarsana Bapak Insinyur Herman. Ya. Leres bulan. Ya eta. Ieu pangarsana Bapak Insinyur Suherman Rawuh Ibu Trin Har Priyani di Nararaga Walimatul Hitan. Nyaeta nyepitan Cep Febrian Tegar Pratama. Muga-muga ieu murang kali teh sareng cenah dihibur ku urang sing aya dina gina nyara kawilujengan. Sing janten murang kali anu soleh guna ka nagara sareng bangsana. Tumut ka ibu ramana wawuh jeung papadana berehan kasasamana para rezeki tebih tiuna balai kalawan mudah-mudahan ieu Cep Febrian Tegar Pratama sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aya bintang tamu cenanya euy. Parantos teu bireuk deui bintang film masa kini Ki Daus. Sareng si Jenong, sareng Ade Batak. Trio dina wengi ieu bintang tamu nu bade ngahibur Cep Febrian Tegar Pratama. Ayo dalur-dalur kumpul ah. Urang lalajo bintang tamu kitu euy. Bari newak musuh di dieu. Joi pongan oke? Oke. Ciprit gitu yo wajah baru wey buukna diri boning yo huntukna disemutin yo bau sungut anjing wey wajah baru yo make baju ungu lamang jomblo gitu loh yo di mana boga baju ungu pamasihan ti Bapak Haji Hendra beng belel syak ieu ge masihan Pak Haji Hendra mah di badan maneh eueuh ka nyaah
Oh dasar mana mah orang gomis. Naon gomis teh? Golongan miskin. Rajin make baju ke pamere batur, tah orang kaya. Kaya naon? Kaya monyet. Orang kaya mah make baju nage baju Hammer. Oh buatan Amerika, capalu. Hargana ge jutaan, khusus orang kaya, kumane mah orang gomis moal kabedak. Gomis, golongan miskin. Sabaraha mulina? Oh jutaan. Naik kapal, make paspor, turun di bandara, teu kawasia turun dina ojek. Oh, orang gomis, golongan miskin tah orang kaya. Muli baju nagiti Amerika buatan USA gitu loh. Oh, capalu merek Hammer. Sabaraha mulina? Jutaan. Sabaraha jutaan teh 3 juta 4 juta sabaraha juta. Bubuhan tinu butuh 10.000 nya. Ai ngomong jutaan ai teun 10.000 sia mah. Wajah baru kembali. Wey, make loji. Wey, merek Saitong. Saiko lain Saitong. Geningan paeh. Beak batuna anjing. Gomis. Jam modar dipapake. Orang kaya jam nage make Rolex. Di jero nage emas wungkul buatan Swiss punya. Buburicakan make emas di jero nage. Oh, emas wungkul. Mas naon? Mas Parto jeung Mas Pak Ijo. Sabaraha karat? Sakarat tereh modar. Di mana mulina? Di Swiss luar negeri. Oh, aing mah tara meuli jam lokal. Khusus luar negerian gitu loh. Orang kaya beda jeung sia gomis, golongan miskin. Sabaraha mulina? Jutaan. Sabaraha? Bubuhan tinu mabok 13.000. Wey, wajah baru kembali. Yoho, make celana begi. Wey, make begi. Di mana boga begi? Menang meuli. Wey, celana begi. Di mana meulina? Di toko Pajar. Sabaraha hargana? 30 beng celana orok anjing. Celana orok ge geus 45 maknya bapana 30. Gomis, golongan miskin. Tah orang kaya mah make celana nage blue jean. Di jero nage jean wungkul. Jean gayot. Aya nogan 2. Keuring hileung-leum. Rada belang siga toke anjing. Moga jeung siga toke jaga. Sabaraha eta meulina blue jean? Oh, menang maok. Maknya sia teh jelema beunghar puak-paok daripada maneh teu gablek. Wey, anjing. Anjing. Naon? Burut. Anjing. Goblok. Si gelo su nyebut burut ka aing. Jurig deh sia. Kabeh kumpul.
dikit mamun aing reuneuh ceri Apalun kanu hamil. saha ngaran maneh bapak saha atuh Maman Hendra lain saha ngaran maneh teh Wawan oh Wawan Madalang Wawuheun. saha atuh ngaran maneh teh Syuib Maman Udin Oman saha atuh anjing lieur tulis sok tulis dok saha ngaran maneh teh Naon yo? oh Saha cenah? Sulaiman ini aing ngomongkeun bapak aing ngomong ngaran Sulaiman Jauh ti Lungang bener boga anak sabriji dua dua ungked dua anakna Kadang sabalekuk hiji. boga pamajikan saha ngaranna Iroh Imas no Iis Isti LP Yanti lain saha atuh ngaran pamajikan maneh teh oh sok tulis Saha cenah? Madonna wah ya mungkin anjing aing ngomongkeun papa aing ngaran pamajikanana Madonna Bintang film. diga aya pamajikan maneh aya digawe di pabrik naon atuh pamajikan maneh teh gawena dakwah tukang jamu penyanyi reporter tukang maraban manuk tukang pidato tukang beca anjing meni jauh anjing ka tukang beca itu kabeh kumpul euy Salatullah
kono dai jagalah hati cahaya ilahi diragsukan abaya nambikan cahayana dan dosan sederhana mojang-mojang piana diragsukan kapaya nambikan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan jagalah hati jangan kono dai jagalah hati tentera hidup ini jagalah hati jangan kono dai jagalah hati mojang priangan amin goblok saya nepangkeun ngaran aing teh Haji Muhyiddin Haji pemain sinetron nu sok bogoh ka si Maryamah nya bisa jadi meureun woi Haji Muhyiddin geus lila ti Mekah aya meureun 2 tahun naik naon maneh ka ditu ka Mekah naik kapal amit-amit sieun ti bobot naik kana kapal cai amit-amit sieun ti teuleum naik naon maneh ka ditu naik kana tangkal kalapa nah habis ya gampang hayang kana Makkah mah teu kudu kana kapal kabangga-bangga kudu make paspor jaba mahal tinggal lompat we ka dapur neangan bedog make kolor neangan tangkal kalapa naik kana tangkal kalapa terekel diuk dina barang bang kadek barang bang naku bedog cekes kalayang kabawa ngapung ku barang bang nepi ka Mekah alhamdulillah digubuk ka rumah sakit dati bobot sugan teh nepi jurig sia teh hiji tanah geus ti Mekah meureun boga oleh-oleh aduh heueuh naon bahasana bisa bahasa Arab oh jangan ditanya haji teu bisa bahasa Arab atuh lain ge haji bahasana ge cing bahasa Arabna angka hiji wahid angka 2 isnen ai bahasa Arabna tisreuleuh kasusukan nya 3 jubar hiji kencing hiji 2 tisreuleuh kasusukan wahid si isnen 3 jubar bahasa Arabna angka genep apal aing mah naon Arabna angka genep ai bahasa Arab mah kudu make tajwid jeung mahraj kudu dikurokeun ngarasiga ti Arabna cing ai bahasa Arabna angka genep naon taslim angka Arabna angka genep taslim bener hitungnya sia hiji 2 3 4 5 aitas 5 naon genep heueuh jiga aitas genep anjing goblok ketipu aing jadi sia mah lamun angka Arab salapan teh meureun tas 8 heueuh aing kitu goblok anjing cing bahasa Arabna kopeah naon wadahulun ji kopeah wadahulu bener kopeah mah wadahulu
ai bahasa Arabna budak ceurik ya plahuna budak ceurik ya plahuna jadi jempet Repeh abah atuh mal mewek. bahasa Arabna lampu Aladin Make awalan. anjing lampu Aladin bahasa Arabna samak al-ketib bener lekoh teuing anjing nya teh Nyeklek. bahasa Arabna kalender al-menak bahasa Arabna tukang teunggeul al-qajah maka jeung ngahujeun sagala sia mah bahasa Arabna eta buah-buahan al-puketah nah kapan tina awalan kabeh bahasa Arabna nyaeta kue donat nu leutik di tengahna barolong ali agrem heueuh karesep maneh meureun